Nawa otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-ancelengan sul karaton sul nagara. Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksud milarian kampung tumaritis. Padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Tuna lampa eta kacarios di kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca selaku Lurah Tamtamanagara Amarta. Watak wantos satria pinilih taning halumampang ngepek soder meraki bingso soderan tina kentinganipun solontongan aladria. Kadieu teh ayana disaur tua lain-lain daun awi santa bareng kita werang kita lain-lain bagai baca dengan dibaca jangan sanggupan ukur para ujung kapur apa kotoran sakujur wawaden ucap dari pola mata lama para orang di pona malar hirup manina sumur putih urus tepung malar hirup sembah tunggu tanah nyerang di bumi malar kabur program negara banding lara tunggal barang di pepisan tanah dapat berjuang mati-matian kenanya keadilan seri puncan panggil jati kemana kesulitan sabar usin jaya semuanya kurang berjuang taruh korban jiwa korban jiwa Senang tuh kalau datang
Segan. Ulang. Aya pikir sana, Raden. Kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara. Leres. Rek ngabuktikeun janji-janji kaula ka nagara jeung ka bangsa kansa. Atuh sakedahna. Sabab dina akhir-akhir ieu Kumaha teh bulan? kaula salaku lurah Tamtama jadi sorotan di balarea. Leres pisan bulan. Jadi sorotan anu negatif padahal teu kitu kansa. Oh, kagenan bulan. Para prajurit, para Tamtama Nagara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu karena geragan teh beurit jadi kotor hiji kotor kabeh. Ya kitu air nu awa masuknya pongket daunkeun bulan. Ampir-ampiran ayeuna salaku lurah Tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kansa. Leres. Eta bulan. Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Leres. Ari oknum masuk aya wae. Nyaeta lurah Tamtama anu cicing dina curug penguasa kansa. Sumuhun. Tapi pikir ngabuktikeun Ngabersihkeun. lurah Tamtama Nagara salaku stabilisator nagara, Leres. salaku dinamisator nagara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaancam lara jeung tungara uas Semar Badranaya Sumuhun. nyaeta diancam kuncungna ku para dewa. Leres. Keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di nagara. Muarek cieut kanu hidung, muarek ponteng kanu koneng, teu nanian, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Dewa dek menta kuncung uas Semar Badranaya bujeng hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara kansa. Leres. Uas Semar Badranaya Disauh. Terhayang didatangan kersana di tarembongan anak ngahaturkeun semah bagus gonyuk pangarsa juragan anom nun. Wa Semar Badranaya ditampi nuhun puja stuti sampean wa mangalinggi ngarepotkeun we watinun ayana. Henteu wa henteu sanajan nepi ka pati kaula wajar ngabelaan rakyatna wa. Sari Astra jingga dawala ka mana? Nu mawi bade ka sawarga Maniloka bade mermanakeun ka para dewa nun nanging duwi kadangat ayeuna teh teu acan baralik deui barudak teh. Ya kitu. Wa Akangna masuk elodan di ongkoh tetewon. Wayate ngandung perlambang manusia nu kumalendang lampah awan tondi sorang tangtos waya karingrang geningan kuring mineng kaciculang kagagas salam kalimat salam kalimat minengun lami ketepang sok asa kasuat-suat burung herang mencrang urang gunung sumirat lirat cahya bentang
tina sulaya sawangan mokat caki demi asih mita eling ngan ukur pake pamindi katasan Gatot Kacawian kiri katasan Gatot Kacawian Bima Putra Yu Arim Bisuta Putra Pringgandani Pengudahan beringrang berjuang di medan perang Raden Gatot Kaca kali Semar Badranaya maksad padu duaan dina waktu ieu mun nirahangan dika wa Semar Badranaya ieu nun anu aya anak anom anom kuate mengukur ngarepotkeun we kasadayana lurah Tamtama Juragan Antarja, Juragan Jakatawang, Juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna. Parijeng teu sakumaha pihargaeun gua teh nun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi gua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge. Agan anu bakal tanggal walarayaan berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak wa kedah kumaha hamuy agan nuhun kana kasayan agan Kaula sumpah Sabta Marga anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana hayang talai nyata wae wa Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea nah kaula Gatot Kaca salaku Tamtama rek cicingeun wa kaula lain cicing dina curug penguasa kaula lain cicing dina curug pengusaha tapi kaula cicing dina curug rakyat negara aya anak lamun sarerea kieu aman meureuy aman wa mun sadayana gaduh emutan nah atuh eta oknum-oknum teh bet ngotoran sakabeh lurah Tamtama nagara aya anak amuing amuing
leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh nyaeta anak buah iblis wungkul wah ririwa wungkul laras gitu ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka anu ngan sakitu sajumpluk kitu ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung aya naon khasiatna eta kuncung daek teh daek kaula ayeuna rek nanyakeun ka minta jawaban anu pasti Gak aya naon-naon ieu mah buuk ngan bodas rupina tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa aya maunatna pasti aya maunatna wa cobi naon ieu naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ngajaga rakyat supaya kepercantenan kanal pinten gua supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula ngajagana soson-soson sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun bilih teh sapamadegan teu naon ieu pribadi anjeun ka kaula sae atuh ulah aya nu disumputkeun teh nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku cobi nanging panuhun agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos jadi kaula teh kedah buligir kedah selang ngutur tong make pakaian naon-naon ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ke bakal dordar ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga janak gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepatna mah tenang saya siap ngarti kaula kana ucapan kana maksud jeung tujuan sumuh da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha keserek lebat bersih siap mangga gara taroskeun naon ceuk beja ieu kuncung Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar naon maksudna ai maksudna mah eta teh sieun Rusiah manusia teh ti mimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka sarap-sarapna teh aya 30 genep aya 360 Rusiah. Wah. Paingan tuon. Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng genep salapan sareng kosong anggar salapan tuh dupi 88 salapan sareng salapan 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 iya salapan keneh ya we eta paingan won mangga emut ku kalaresane anu narosna ge salapan deui. Naon? Gatot Kaca. Gatot teh angka 5, Kaca 4. Jadi 5 sareng 4 salapan. Oh. Beres
margi agan teh lurah Tamtama. Tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan. SILIWANGI salapan. Urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan teh. Salapan. Ai Jawa Barat teh di negara Indonesia, ari Indonesia teh salapan deui. Eta geuning gorehel. Urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah. Urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan. Bujur timur. Ya, beda jeung Banda Aceh nya gua. Beda. Tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah 6.000 600 ayat ai genepna aya sabariji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan iya nyawa Gorehel angka salapan mah kuat pisan mun. nyawa dupi Fatihah tungtung nain aya salapan sing sok wa alhamdulillahirabbil alamin hiji Ar-Rahmanir-Rahim 2 Maliki yaumiddin 3 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim genep ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladdallin 8 amin salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat Al-Basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi wa bis hiji mi 2 la 3 hi 4 ro 5 man genep mi 7 ro 8 him salapan 10 nu macana Waduh hebat wa Wah, leres ulang. tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasare hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang Iya, Pak. diantarana panon 2 irung 2 seberita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 nya liang kahampangan sareng liang si eta teh Jeung liang harap ka 10 ngawujud tenan. Yang ora-wodo. sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang Liang, Pak. diantarana panon 2 irung 2 seberita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 nya liang kahampangan sareng liang si eta teh Jeung liang harap ka 10 ngawujud tenan. Yang ora-wodo. ayeuna udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 2 irung jeung ameuna 3 3 ceuli jeung dengena 4 4 baham jeung ucapna 5 5 saraf jeung rasana genep ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna Doh. Leres. nya nyawa Salapan. geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi Leres. Pancasila ge salapan, Pak. tuh nya nyawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nyaeta nafsu-nafsuna hak iblis aya 4
hak manusia aya opat ngagigi nu opat jeung nu opat jadi 8 ngansikna dina baliyah jeung nuroniah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon nafsu anu 8 teh anu hak manusia opat hak iblis opat nya eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun hiji amarah lawamah syawiyah mulhamah mutmainah Rodiyah, Mardiyah, jeung Kamilah ngansikna dina baliyah sareng nuroniah. Beres. Tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3. Nyaeta basmalah teh ba sin mim. Bakna teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Aisina Sina teh sabtrol atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere. ari Mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai sabtrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. ba teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Leres. Ai satrul atoya teh Nu nulungan jeung nu ditulungan. ari mutil atoya Nyaeta nu mere jeung nu dibere. naon maksudna teh kula can ngarti. Tah, gubrak we katerangan. Katerangan naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere. Kumaha? Geura mangga agan nyomot sangu ku leungeun. terus dihuapkeun. saha nu dibere? Nu dibere sungut. Nu mere leungeun saha jeung sungut saha? Sungut kaula jeung leungeun kaula. Nu ngeunahna saha? Nu ngeunahna di kaula. Tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna? Paingan disebut Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta keneh. aya dina diri urang geuning Mbah. Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun, nu nyapek anjeun. Nya nyawa. Satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro. Kaula ieu rek gagaro beuteung. Saha nu digaro? Beuteung. Beuteung saha? Beuteung kaula. Nu ngagaro? Leungeun. Nu nulunganna teh? Nya. Nu ditulungan? Beuteung. Nu nulungan? Leungeun. Leungeun saha? Leungeun kaula. Jeung Beuteung kaula. ai kaula nu saha? Nya nyawa. Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan. Nah naon nu rek diaku ku agan? Kaendahan wungkul wa geuningan aduh. Di emot Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngageunut-geunut jantung. Henteu. Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur. Henteu. Saha eta? Kaula manusia. Mana manusia teh? Ieu Dadana eta mah. nya ieu dadana nya, ieu leungeunna, irungna, panonna, ceulikna, buukna, sukuna, beuteungna, bujurna, ramona, huntuna. bitisna. Na ari manusana nu mana? Saha atuh sia teh sabenerna? Da gorehe ieu mah Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? urek di palalungkir teh kula. Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak. Bener. Bisa naon sia barang burusut kadunya? Punten agan. Daya teu upaya wa. Dayana upayana angin Gusti nu kagungan
Saha nu ngagedekeun sia teh saha? Aduh, wah. Indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran. Maraban makean. Nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha? Saha Waduh letik. Nu laletik fakir miskin nu sangsara. Dek ngantep sia kanu sangsara. Dek ngantep kanu balangsa. dugi ka disikikeun teh kartos pisan paingan anak yang sholat Allah ampun wah. Sia teh nu matak nu jadi slogan silih asa silih asu silih asi teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sadarea. kakarang teh uwa mes Nah di denge-denge teh ku aing bet dordar para sea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya. Nggak mikir urang mah. katingali aya uwa riliwa katanya Katanya ku aing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan, nganukur kadudukan, nganukur kursi, curaya cur nagara. Goblok sia. leres uwa Kalaka patarik-tarik bangus dari takeun soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anggar kene kieu si jurig sia. Naon pangna aing nyebut jurig? Naon? Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah. telepat Tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah, musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis, nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh riliwa unggul uwa sing balik deui kana fitrahna, wujudna manusia sateh kana manusia teh kana nafsu manusia. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedeuhan welasan asihan naha ieu besering cokelan kasalahan nemongkeun kalemahan uanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling saten teh di dia ngarusak banget atuh kanya Obat wah ampun leres wah. Leres. beki karaos uwa aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh amuy agat hapunten wa bilih aya kalepatan agan margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesahan Henteu wah. biasa kasinggung uwa kitu agan kitu karaos teh leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu baji ngiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon eta mah pinuh bantuan Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon Asli nama teu aya naon-naon. tah geuning eta lahaola aslina mah beda ti kalakay dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha ku sia dipake sombong ulah dipake gede hulu teh eta mah Ampun wah. dek hirup salilana sia teh burukan rek ribuan tahun hirup kemarin Leres wah. Leres. Lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna. kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah
ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana sing ancek pancek guanya nya geuning kuncung ti pegawe ya bon marukana kumaha lain kuncungna nu di ala geuning Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun nuhun wa Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wa tah geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun pinuh ku bantuan batur wa geuning pinuh ku bantuan batur sesuap nasi 900 urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyeun seeng anu nyeun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalam minyak tanah 900 urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh cantina peda teh bah nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek ngadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia eta jelema kawalak teh ampun wa nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kuncung lir tendra ieu sapraptane pun ieu denawa teh parantos dumugi dateng asa bar ulah kaget urang dek nyemah mar wis wa kulan awas wa aya buta kaula rek nyumput heula mangga ulah kaget sampurasun badranaya rampes wah kabeneran deui ieu bar keur subuh saha wa wilujeng sumping nun nuhun bar cager ente beujeuh saha teh ieu teh nun ulah nyaho ngaran percuma nyaho ngaran ge percuma nyaho ngaran oge ieu saha ngaran teh Dewata Cengkar aduh eta teh percaya nya Dewata Cengkar mah kitu rupana keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis bener teh uing anu mangeran kalagena nya anu mangeran kana cempor teh bon dek naon wayahna mar uing aya harewos bojong eta kuncung anu jadi dina luhur deui dina sirah maneh anu bodas anu nyengcelek keur uingnya nu ngagunuk mangga nun anu balik santong nyungkun lain nganggap nyungkun nah make nyungkun mangga ai priyogi mah anu balik mah atong nyungkun laras ai priyogi mah mangga moal dikorekeun ku si priyogi nah wah jika turunan kadipaten wah ari maneh naha bener erek mikeun kuncung eta nahulu lain naon teh wan tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata maksakeun teuing maneh eta urat tepi karanteng gitu jeung make dihaleuangkeun anu batu heeh tong make barang batur nu urang we pake nu urang sia sok make tarompet aing megeuleuh ka sia teh sok dek naon deui eta kunjung jang aing dibikeun mah empek lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung
Lain bawa-bawa urut dalang baru. Aing dalang sora di kieu-kieu aing. Heug nuhun atuh. Nanging barang saweg kuncung bade dirawe. Sapraptanipun Raden Gatot Kaca nyabet lir satabana. Satayam ana ulun tumindak datang. Aya anu ngabeledak kana tangkurak. Aya petir. Aduh lieur aing lieur. Aya petir di siang hari. Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug? Nu nyambar kana ceui. Nu nyambar kana hulu meuni renyai dedeleuan. Bawa-bawa. Geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun nek nyokot kunjung salajeng hayang saring hareupan jeung kaula Gatot Kaca. Wah, urang ajar maju di nu lega. Barang saweg Gatot Kaca nuju seret sumereran banting binantingan sareng ieu denawa. Sapraptanipun Bambang Melasrana asta jeung Adawala. Bapak, Duh, Bapak, alah, saha? aya akang lewat. Abdi ya Pak. Aya anak barudak salalamet teh ya. Alhamdulillah lewat. Ya Pak, ngahaturkeun sembah baktos konyuk panjenengan Rama Prabu. Heug syukur jang, syukur. Nya mawa naon di kota wa. Ti abdi ge teu kantun Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da tedugi ka itu teh abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu. Nya roti bakar teh. Eta dina dus, mumung seep. Maka ditawarkeun deh. Maka ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Bilih peryogi dusna kapan Bapak masuk dikempelkeun geuning. Geus loba di kilo teh beres. Nya. Kumaha? Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat Pak, aipek teh Pak, abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaran teh Melasrana. Ta ieu pengkereun ieu. Tukangeun abdi tingali. Saha teh leuleuh? Kaula pun Melasrana, kaula nun. Ieu panu nyaaheun ka abdi teh ta ieu anu ngewaeun ka dewa. Anu bebela ka akang. Dewa nu sok parasya teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sih? Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada. Amuing atuh dulur ilahi jang. Eta geni. Teu ngabejakeun bapak ka abdi mah. Deket-deket anak tales. Deket-deket anak talus geuning ieu teh. Duh, Si orang baraya. geuning kapi adi geuning. Ayi, kaula nun kula. Ai bapak ilahi ka mana? Butuh kuncung gitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun, ulah disadaun kompetkeun, Pak. Sakompet daun ke. Nya. Ieu budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh marukana. Kitu, sing jeger. Eleh dewa ge, Pak. Marukana teh. Syukur atuh. Jadi pun bapak mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nujul yati nujul. Nujul yati nujul den nyerah ingkang medal saking cupu manik astagina. Amuing. Ampun ting Kakang Semar kaula ulah disakompet daunkeun tah ieu pun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana. Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata, yeuh geunaheun euy. Nah ngagitek wae teh jelema teh geunaheun. Atuh ku kituna cepot entong make jeung rereungkeun kantong kitu maneh kakolot eta tong kitu uang. Dewek dipolototan euy kumang narada. Atulah eta. Pada nyarekan mantong make jeung dilagukeun nya nyarekannya biasa. Ai meuli gigitekan Jadi sileng teh pipilueun Nu mawi. Henteu Kakang Semar. Ye ari bapak Pak
Batara Guru teh jadi buta ini teh. Hah? Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jeleg we jadi buta. Joget-joget teh. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu mah, Pak. Ulah. Kitu geuning apruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta. Dirayak ya emer lagi kan. Cing A urang tatarucingan sakedeung naon? Nah, tidak tatarucingan naon Kang. Aya nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna? Heeh. Aku semut aku leungeun. Nya ku leungeun atuh dampal leungeun digese-gese. Aya nu lolong nginjem palu. Leungeun ditako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjem palu. Dan nu lolong bisa ngomong. Heueuh. Ah siapa yang gelu jeung aing jurig ah. Teu cerdas pemikiran heula. Ampun aing ah. Kitu Pak, saleresna mah jadi buta. Merenjang. Anu datang ka harapan aing teh Syotipati barengan ju. Kitu. Nah parantos ka dieu kitu Wasmar. Saha? Sumun eta buta teh tuh geuningan nuju dordar galungan sareng juragan Gatotkaca. Ulah naon? Juragan Gatotkaca dilegelut ieu udah lanjut. Gatotkaca dijama ku ieu denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuka ibunan lir kapas kaujanan. Wah, aduh, ampun. Modar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar. Saya punten. Aduh, juragan. Waduh, Bot. Sing Den tulungan Den Melasrana. Ulah Mang. Di juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu. Kunaon agan teh? Leuleus. Dia tuh odading heula gan ieu. Cabuk sia aing. Aduh, kunaon agan teh? Hebat eta nawa. Punten wae atuh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Damang. Saha ieu? Duh, ngan sajurela teh eta kalimah. Aku kecapeknya Kang. Sarasi jati. Aduh, jati wungku dulu. Jati wungku nu diparaokan ayeuna teh. Bener Kang. Jati kasilu ku Junti. Eta bener. Saha ieu? Kaula teh Melasrana gan ieu kan anu bebela ka urang anu nentang ka dewa teh ieu anu pokal ka dewa teh ieu. Wah, bener. Nya, tapi bener di pokalna teh. Ngan duka engke mah geus diuk dina kursi jempe meureun. Semoga jabatan teh. Mode dorna di astina bareto kucumplang kacampling ngomongna teh kaju ka dieu. Ngahujatna ka pamarentah teh mulukana. Heuh, ari geus gek mah ayeuna dijadikeun sesepuh. Pego we teh si jurig jeung hayang ngebabuke lamun kalemur aing dibedi ada si goblok. Dari ku akad ku abdi di katepel ge. Heuh ya, hayang modaran aing mah kanu kitu teh. Ting kumaha. Untung bedina dijual ku aing. Atuh ditulus bre. Heeh. Sawies ku kaula urang Singarepan. Mangga. Walah. Geuning anjeun Melasrana geus ka dieu deui. Kurang ajar bangsat. Wah, sia kagok borontok ka palang belang. Wah. Stiker sayang tumampara. Ieu Melasrana dijama ku ieu denawa leungitan pelbi hilang tanpa krana jadi Batara Guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panyinrada moal katulungan kaula. Wah, naha euy? Kang. Ongko itu Batara Guru teh anu jadi buta. Araraneh teh. Nah, bet jadi Melasrana bet jadi Batara Guru. Ayeuna. Dah di dieu lalakon ti liurna teh. Tong dipake deui engke mah kitu ah. Liur aing mah lalakon kieu teh aing mah ngalilir maneh teh. Heueuh nah sahari eta buta deuleu. Halingjang ku aing nu kitu mah haling. Nah, sia teh. Pak, entong Pak. Kakang Semar. Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur.
Ari Sugan teh lain deuleu anu asli anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge. Beuki katara we. Pinter tah sia. Jurig sakti setan kumaha samoal leuwih mulia tibatan manusia ieu. Kumaha apa itu moal nyaho sering mah politik we. Moal apa? Ulah pipileuh kena urusan politik sia mah itu geus ngaramai sia mangala suluh. Ucing-ucingan di luhur. Parabana anak pemajikan ku sia. Hah? Tong pipileuh kena urusan politik moal ngarti. Moal apa, Kang? Heeh, bari nage kira-kira sumogol man make jeung asup kana politik nanti lah. Usaha we nu gartol kanya. Da arusaha eta oge mareneh hage teh. Heeh. Sabab bakal ngahalalkeun kana saluruh pacara deuleu. Teu hasil dina politik mah. Ulah lalawora. Sok saja aing. Wah, kurang ajar Badranaya. Sok. Tega lara. Tega aing. Pati. Awas. Pena stiker sayang tumampara. Ieu denawa dijamak ku Semar Badranaya pulih ka jati pulang ka asasi horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan anu cicing di alam marakayangan. Kageuleuh kangewa karesep kambung kawani jeung kapanasaranana gulung galang jadi hiji nyaeta jadi makhluk. Ieu denawa teh jadi otipati mamalihan. 1 2 3 iya. Wah. Cing baru jadi cahaya berem lir sikap-sika ngulon ngetan ngidung ngalir. Jadi dedemit di alam marakayangan. Ujang. Jurig sakti setan kumaha samoal leuwih mulya deuleu tibatan manusia. Nu mata kade cing ati-ati deleucu cing ati-ati cing waspada kana pangbibita jeung panyingsieun teh kade bisi datang ngati jurig tah ieu buktina cu hapunten deui watina nu pihak kalepatan ageng sumonten alitnya ujang rupina ieu lelampahan urang pungkas di dieu ku kemang tinetik sabarang sari tutup lawang sigotaka.